kemana-mana make mobil Damri jeung Kobutri. Lamun dahar serba jeung teri. Lebaran baju nu tahun kamari. Tapi hirup iman jeung nyantri ka Gusti insyaallah walagri. Midnight. As we now together, love to me. I see you before to me. Kekasih, dambaan hatiku. Di hadapanku, aku rindu ingin mendekapmu. Aku sayang ingin membelaimu. Pernikahan ditunggu-tunggu ku hati ke sayang kumaha tuh ayeuna keur bulan madu anyar keneh geget jika madu amis jika madu asin jika uyah tapi di mana geus rencak rumah tangga lebih dari 1 tahun sudah punya anak rasa semakin hampa berbeda dari yang pertama. Di situ kita harus siap melaksanakan tugas sebagai suami. Tuh tadi teh bosan baju mah ada geus lecek kesukaan di tempat-tempat acan. Matak neng sing alus dangdan teh bager. Beungeut hayang herang pisel. So, tubuh diolah di fisioterapi. Pinarep suntik ku silikon. Ngarep melung juga balon. Make kutang galabag ka warung. Bari kancing teh muka 2. Bu ngarung kiwi geus eueuh ka bitaeun. Persis juli kaborangan. Tuh. Naudzubillah min. Yang pertama, awas tuh. Ngarenan tuang cara. Yang kedua, wayana tugas neng Allah taat karena perintah tuang saroge kudu taat bagus ganjaranana sakali umroh saur rasul mata mantok di dia enak sengaji papa rek mi orang naon kamu mah umroh tuh cek salaki mama nonggeng lain nonggeng yang kos nu biasa di sawah. Lihat gendang gandaria tan hideung nu indung sia ditemal ku incuna lain alang bisunahun nu pucat terang. Gigit juga itu ini kan bakat kunikmat tengah dengan anak. 2, yang ketiga jangan sekali-kali meninggalkan tempat tidur suamimu. Gepeng jadi pepetek lamun paseat lain awewe nu gejat ti imah tapi kudu lalaki anu nyingkah ti imah. Deui kan awewe ya. Jangan sekali-kali meninggalkan tempat tidur suamimu. Dekan awe. Ulah tiga ublag hirup teh sia. Ieu mah pusing di imah, waduh, mencelong ka Cipeuneuh.
Init KPM, apa PM? Pasar malam. Neangan pasangan persegablag salaki. Ieu pendidikan ya. Rata-rata awewe nu ngora di mana keheul belenyang init make motor. Rasa boga bisa kana motor. Allah membalikan tangan, kumaha dicilakakeun ku Allah. Wah, ibu balangsa. Neng Rini mantong. Nya banget. Sia akhir tugas di jasa marga, doakeun. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah ya Allah. Kau tumpuan harapanku. Semoga kau selamat dalam kerjamu. Berikan ya Allah. Berikan ketabahan dan kekuatan. Selamatkan dia ya Allah. Aku takut kehilangannya ya Allah. Aku takut. Ustaz. Aku takut kehilangan dirimu. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu. Aku takkan bisa, aku yang bisa bilang bila kau pergi meninggalkanku. Mana si Amil awak? Tuh, gelis. Tong ninggalkeun tempat sare tuang caroge. Beberes sarua jeung urang sorokaat nilaina cek Kanjeng Rasul. Beberes eta urang tempat ebog jeung tuang caroge sarua jeung urang salat sunat 100 rakaat. Mun tak kula nita batur menesan tempat ranyang teh ieu. Bising pepangi jeung rongrong kegodongan. Lebak sawo kiramakten ratot ilaman sata dana. Ai dana teh duit, ai langsung teh dompet. Bising kanyahoan ku batur kelemahan urang didinya aya ampak lalu pikageuleuheun yakinnya tadi omongkeun. Coba di omongkeun. Inza tuh sama Regina. Aduh nganjeri we kain. Da stres mer. Maklum anda geus gumatel si neng teh. Training. Tuh eta anu ka coba sebutkeun deui. Sebutkeun. Nu kahiji ngalayanan tuang cara nu kadu non taat kana pareta tuang cara nu katir non teu meunang ninggalkeun tempat sare tuang cara nu kaop non encan anu kaopat Cipeundeuy tolong Cipeundeuy suamimu ada ya terutama Bang Emo. Alah tante, ini sudah 3 bulan belum bayar-bayar. Sama bunganya lagi kapan kira-kira? Aduh bang, can usaha si goblok no bang. Pegawaian gaplewe di pos, ayah nu gaple? Nyonyo hayam wae, ayah. Nyonyo manuk ayah. Aduh, segala manuk naon aja. Si eta mah telenges aing ngomong pagares.
seueur cenah manuk. Balangsak tong. Insa. Tuh, Neng, wayahna. Tuh meunang ngasupkeun komo mantan. Wah, loba atuh nu baru garablek mantan. Marukanan. Ulah hati-hati tah. Ngadeukeutan jurig teh teh. Nya. Sabaraha tah? Oh. Tuh, nu kalim wayahna. Nu kaliman paling penting. Kudu minta izin di mana ini ke mana-mana. MOU ayeuna jeung AA Usman. Bising abdi ka pangaosan, bising abdi balanya ka pasar, bising abdi nyarangan mawah ka itu ka dieu. Wayahna izinan ku AA. Semua kegiatanmu yang positif aku izinkan pergi rumah asal bukan maksiat cek AA Usman. Disaksian ku Allah. Nepi ka kiamat cukup minta izin ngan sakali-kalina. Tah deh kan cek. Cor wae paduli teuing. Kudu minta izin sakala ka si hideung. Aing malah keneh nu bogoheun ka aing. Tuh pan geus telenges teh. Komat Neng tong nurutan. Stilu panggung euy capek jadi tunduh. Stilu panggung. Jelas. Nah. Jaga rumah tangga terakhir ti Pak Kiai hiji al masjidu hisnun. Ulah lepas ti masjid. Cintai Mas. Awas teh, Mas. 2. Wa qiraatil Quran hisnun. Lobakeun maca Qur. Neng, ulah loba duduk penting. Hai. Dudukun mah kitu. Eta mengadeuketan aya urang sindang palai. Net tarajeun sakambalan init neangan pangawruh ilmu jeung pajang Sakarta. Kahiji tangkal caringin nu bola di depan aya makam di dieu teh. Ki Boris. Pan osok ka darinya. Tara. Kunaon? Ada sieun aing oge sarua. Di hareupeun makam sadia sasajen. Kupat leupet tangtang angin. Kopi pahit, kopi manis. Nyangakeun saaya-aya. Rek ngewer deui wae, Pak. Dua anjing salakina nebikeun ka anyuk ajrih pingambatan rek pagawean musrik. Mbah abdi sumping ti Sinang Palai oyong aya rada kerdik cengar dina jalan sing usaha sing lancar. Kalaresan loba saingan. Tukang warung teh pagaweanan. Nyorosot lungsur ti luhur. Banget pake wakan bewok jemros. Bari bawok gimbal panona pecak sabelah. Sukuna pacer nyerosot ti luhur duanana. Nolol ti eta tangkal. Bari ngomong anu teu puguh ngiru ngabrak-bak. Aya jalma reka dieu euy. Eta aya jalma. Eta aya jalma reka di perbuatan musrik barang bentang peraturan dasar hirup bigadekeun iman Islam Al-Quran. Ulah urang nepi ka kitu teh Neng. Tuh coklan tina ki adik. Aya naon sakang? Aya jelema alhamdulillah juri jebut alhamdulillah.
tungtungna urang teu tepuku ieu dengekeun lamun aya boga harta lancar usaha tah meuleuh warung make pelang hari Jumat gratis silakan Jumat berkah mau ngambil apapun boleh tuh ngan dina pelang teh NB numpang berita poe Sabtu bayar goblok insya tuluykeun matak loba maca Qur nu katilu wa dzikrullah izun ulah ninggalkeun dikir neng keur digawe loba dikir nah teh subhanallah 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 bandros 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 udah dikencankeun masuk kitu mau maca Asmaul Husna ya latifu ya latifu ya latifu ya ku ya latifu ya latifu jadi ngacaprak aja astag ingetkeun kana dasar ibadah. Terakhir nu kaopat, lobakeun infak sedekah jariah. 5 golongan. 1 fakir miskin. 2 yatim piatu. 3 indung bapak. 4 mitoha. Pangalusna mere ka kiai. Tah dina paroh kiai mah disengserikeun ya. Itu asasi goreng naon. Sosis. Kita lain tukang sosis koretnya. Padahal Kak Kiai masalah Pak Kiai hatur lumayan sapiring kayaknya. Insya infak sedekah jari bekalan salaki poe Jumaah. Keun ngasupan kenceng minimal 10.000. 2.000-an we. Balik tanya geus Pak. Alhamdulillah. Aya eta na besak pamulang. Berarti lain sodako meuli rokok sakete. Naudzubillah min. Siap sodako? Siap jariah? Sok niatan heula. Allahumma sodakotin zariyah lillahi innal hajja wal umrata lil nyunkeun anu ridho duaan kaharut pagideurkeun kenceling ka handap ka luhur ka tonggo anu mere saeutik hese ka Mekah anu mere gede babari ka Mekah mangga pemuda atuh sawe nu ikhlas karakter duana pangideurkeun shalawat ngajak mangga nu ikhlas Salatullah salamullah ala toha rasulillah kaluhur panganten jeung mitohan angke ala yasin habibillah salatullah salam
diharapkeun